Walah. Moal kikituan abdi makeun bae nu nyeri Mas. Asa ulah abdi we nyeri ka itu erek nyeri maka abdi mah ngasilahkan pintu terbuka. Nya. Da insyaallah mah tara pahili jeung bener. Ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buah hade melak rambutan abdi di Sumatera 2 hektar. Di Subang. Mau nunganya nyeri, mau anu loba kamu plase, silahkan banyak. Anda banyak harta kekayaan, bisa dapat istri yang cantik. Banyak sekarang cewek-cewek yang membutuhkan itu kepada biarpun mengkhianati cinta orang lain. Hah? Pokoknya Anda jangan mau kepada istri orang lain. Kurang ajar aing di papatahan kudu gelo. Kurang ajar lu, gua bunuh lu sekarang. Bangsat, mengkerbu. Buneng, mengkerbu neng. Cicing. Ya. Mengkerbu neng. Mengker kati nyumput. Cicing, kerja niwara cicing. Sok, hayang nyaho. Sangaran sabenerna mana ha? Kuring. Cepot urang mana? Jangan tahu kamu lah lemur saya sok pokokna megelut teh. Bener tega pati. Ya mana ai. Ajar banget. Modar kurang ajar bangsa ya. Wah betul. Salah mah ieu rajana teh disisip bujana nya. Ai bujana teh anu musi tina cungcurungan teh lin. Dina beuteung. Oh, sugan teh anu dina beuteung musi teh onel-onel nu kitu mah. Kurang ajar. Oh, eta meni musi gini euy bujana. Sisip nya euy. Iya. Kuatan. Lalala ora. Ya, kuatan lain ke murid Oscar dewek. Cicing ai mangi milik teh tong sararek cok. Nah. Iya. Mati. Kumaha cepot? Tingali kan. Bisaan gening maneh. Setia sae. Kumaha maneh beureun dipitnah? Sanes dipitnah deui abdi teh dipaehan. Kusaha? Ku Juragan Arjuna, ku tuang Caroge. Dipaehan teh dugi ka Kapanggang teh sieun untung aya nulungan panita nyata nu ngawartosan ieu apesna ieu teh guru ka panita teh. Bagja teuing oge maneh karunya. Sawios daena parantos kieu. Dendam maneh kadunungan. Henteu sawios.
Da abdi mah tika punggur ge tukang dinya nyeri. Nya. Da teu acan manggih pisan kabungahan tika punggur oge abdi teh dibobodo wae. Hirup teh. Nya. Ya ah teuing. Awios parantos nasib abdi. Kaula teu ngeunah kasinggung ku Arjuna. Kasinggung kumaha sih? Mana ayeuna belana ka pamajikan? Ari sugan teh maneh teh datang teh jeung dunungan maneh efek teh sorangan. Sumuhun abdi wungkul. Kabina-bina teuing Arjuna. Wayahna ayeuna mah pake we baju eta raja. Pake kumaha aja? Pake ku maneh geura aku kaula pamajikan, kaula dek ngaku salaki. Hayu urang init ayeuna ka Madukara. Di mana maneh datang ka Madukara penta Sri Kandi sakalian ku maneh. Urang nyanewara kaula teh kitu daek dikawin ku maneh tapi hayang dicandung ka Sri Kandi. Bari hempek geura malaspati maneh ka Arjuna, wajar itu hak maneh. Wala. Moal kikituan abdi mah keun bae nu nganyeri mah sia. Asa ulah abdi we nganyeri ka itu erek nganyeri maka abdi mah ngasilahkan pintu terbuka. Nya. Da insyaallah mah tara pahili jeung bener. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buah hade melak rambutan abdi di Sumatera 2 hektar. Di Subak. Gitu sih. Pakai bajuna kumaha atuh maksudna geura aku kaula pamajikan ku maneh hayu urang init ka itu tapi maneh syaratna kudu make baju eta pokona eusina manganterkeun kaula ka itu tapi kudu malaspati heula ka Arjuna jadi atulah dina naon angge ku abdi bajuna bener sareng wujudna bener jeung wujudna. Sok syaratna teh maneh ulah ngarenghap 5 menit. Dan mepek bayu ulah ngarenghap 5 menit. Ayeuna nya. Cing kuat 5 menitnya. Simuhun 5 menit wae. Tong ngomong atuh tong ngomong aya nya hilap. Cing kuat karek 1 menit cing kuat cepot hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji sok maneh abus Uluh abdi cepot ngahaturkeun semua bakti konyong panjenengan tuh geuning dijabah maneh cepot geura aku pamajikan ku manehnya nyaan akuna ya mah aku wungkul ada hoyong nyaan bobodohan dari nyaan memaneh teh kudu boga mersi iya. Ya mah sementawis lah. Iya. Lapur euy. Si horeng pelet-pelet nu baheula teh eleh aya mah